teman-teman di dia saha anu masih kena bingung cara kerjana filter monetisasi konten. Di dia ku abdi bade dibahas cara kerjana filter monetisasi konten. Anu kahijinya eta konsisten tina uploadna, anu kadua videona kedah original, anu katiluna fotona pokona mah carita foto video kabeh kedah original. Anu kaopatna nya eta ulah waka make musik, sebab mungkinna pasti bakal kena pelanggaran. Lamun misalkan orang upload video nya eta make musik, pasti na oge bakal kena pelanggaran. Terus kumaha carana lamun orang teh supaya bisa teh di monetisasi kontennya eta tadi konsisten tina uploadna. Teras orang teh lamun filter monetisasi konten mah teu tiasa ngadaftar, soalna lamun filter monetisasi konten mah nya eta sifatna undangan tina pihak Meta anu bisa ngaktifkeun filter monetisasi eta. Awas lamun sampai aya teman-teman di dia anu asup kana grup monetisasi konten ataupun grup anu bisa ngabuka filter monetisasi konten, ulah sampai kabohongannya soalnya itu nu di alamanku abdi. Jadi teman-teman ulah sampai tertipunya teman-teman, soalnya filter monetisasi konten masih sifatna undangan, teu tiasa urang ngadaftar ataupun urang asup kana grup-grup, sebab teu aya anu tiasa muka filter monetisasi konten kecuali pihak Meta. Jadi teman-teman tadinya diingat lamun bade upload videona kedah original, lamun bade upload fotona oge kedah original, lamun bade upload ceritana oge kedah original. Ingat ulah waka make musik besingan kena pelanggaran. Pokoknya pikan teman-teman anu nuju berjuang, anu awal kene jiga abdi ulah sieun-sieun, ulah bingung-bingung. Dengan seiringna berjalan waktu, orang tiasa evaluasi konten orang, di mana kesalahan konten orang ke oge bakal ngarti. Tah ayeuna perjuangan anak kumaha canana supaya jangkauan orang luas. Nalika jangkauan orang luas tos FYP pasti dodolna oge bakal nempelna legit. Pokona mah diingatnya upload tina FB teh lamun hayang dodolna legit seueurkeun upload foto heula nomor hiji nya teman-teman, pokona mah dijamin dodolna mantep weh.